aya dua sosok manusia nu aneh, nu hiji ibadah di guha anu luar biasa, nu hiji pemabok, tetapi aya perbedaan pandangan. Ya Allah ya Rob, nu mana nu sebenarnya nu istimewa menurut anjeun ya Rob? Lamun dicaritakeun mah panjang cek Pangeran Jibril, bejakeun kanu di guha nyana meureun ibadah teh hayang kapanggih jeung kaula, kaula rek manggihan nyana setelah ngasupkeun gajah ka jero liang jarum 1000. Bejakeun kanu mabok, janyana ge ngomongna ka aing bae sanajan mabok ge, teu salat ge nyana ngomong Allah mah teleb, sial tah nu mabok. Bejakeun aing nu agung, kula nu agung rek manggihan setelah 1000 gajah diasupkeun ka liang jarum. Sampai ke malaikat Jibril langsung datang deui ka guha, ki kula ibadah hayang kapanggih jeung Allah, hayang mi'raj, Allah bakal manggihan ka anjeun. Alhamdulillah, tetapi dengan catatan ke Allah rek ngasupkeun heula gajah 1000 ka liang jarum. Oh, tama bahasa bahwa Allah moal datang berarti kain geus aing mah ibadah geus endek geusan ku ari mah aing dek ka kota dek mabok ku ari mah. Dibalik Haji Jamal tah modelna. Coba datang ka nu mabok. Ceng, Allah bakal manggihan ka Aceng, sebab Aceng ngomongna embung dibantuan ku makhluk hiji bae Allah, bisa teu bisa ka Allah. Allah bakal manggihan iraha deuk manggihanana ke lamun Allah geus ngasupkeun gajah 1000 ka liang jarum. Mantap jaknyana. Allah mah teu kudu ngasupkeun ka liang jarum 1000, iraha bae ge eueuh sekat antara kula jeung Allah, Allah jeung kula, iraha bae barang penting jem sabaraha bae deh bohong tawa bahaka sakitu mah. Ya Allah ya Rabb ngalayang ka luhur langit. Mantak nu mabok sing hade ye asal ulah mabok korupsi bae.